Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami Abi Alia Hapitri, Abi Dela Nurlita, Abi Sala Oktaviani, Abdi Padla Permatasari, Abi Herlina Oktaviani, Abdi Siti Dwi Lusiani. Abdi sareng rencangan ti 10 AKL hiji. Sel, asa barusan kieu euy. Urang main sonda we yuk. Ayo tah yuk. Sondah. Sondah nyaeta permainan anu aya di Sunda Jawa Barat. Sondah teh nyaeta permainan anu dipaenkeun ku dua orang atau lebih. Unggal pamuter nyepeng sapotong kotak atanapi batu datar anu teras dialungkeun kana kotak kaulinan. Pemainan luncat tina kotak kanu kotak salenjengna buleud anu ngabuleud fragmen ubin teu kedah diticak. Pemainana eleh upami aranjeun nincak garis kotak atanapi luar ti kotak. Selain kitu oge sondah teh bisa disebut ku urang sebagai engklek. Sondah ieu oge loba pisan manfaatna. Salah sahijina bisa ngabangunkeun kerjasama di antara tim jeung karamean anu biasa dipaenkeun ku barudak-barudak anu zaman ayeuna mah geus teu tara maen kaulinan baheula. Sondah oge wajib ku urang dilestarikeun supaya manjang ka cucu jeung keturunan urang anu salanjutnya bisa ngalestarikeun ieu permainan tradisional baheula anu aya di Sunda Jawa Barat.